Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco dimana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat di luhur ombak bagian ke-27. Ieu nu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun teu kungsi lila keur diobrolkeun kitu kadengeting derededna parahu-parahu bargas mening ngaguruh jelema-jelema ting gorowok. Jatika ngotong nyumput, Jatika ayo lamun nya anjeun wani geureunemongan ka kami. Tah nunang tang perang kumaha walar atanapi entong Jatnika nanya ka Mama Hamidi jeung Kapten Somadi. Gora tang-tang deui we den lah betnaha keun ku mang urang tang-tang purah kana nang tang mah damang mah kasebatna juara lari ceuk Pardom. Sok tang-tang ku Andika suruh Mama Hamidi. Mangga lah cing kumaha nang tangna teh den mang mah hilap deui. Ih kapan tukang nang tang emang teh tapi poho deui kumaha ieu teh Jatnika bari seuri. Atuh da parantos silap deui emang teh da kawitna mah sok ngabantuan catetan sagala rupi upami nang tang teh teu sagawayah emang mah upami pibuntuteunana kedah angka sabaraha kapala sabaraha siohna dina naon tah di dinya mah nembe paling-paling dipasangan oge ukur 2 nomoreun. Gera mangga upami bade nyobian kerses mah kapun emang sumping ceuk Pardum kalah ngalantur. Nah make jeung kudu aya paririmbon sagala rupa nang tang bae. Jatnika olohok. Ih kantenan malisok di mistik sagala rupi marukanan teh den jarang langsung. Kumaha ari si Emang eta teh nanaonan da kuring mah teu ngarti. Oh, aden teh teu ngartos keun atuh den engke deui di mana tos salse sareng pun Emang bade ngahajakeun maparinan angka jelas nu kudah di mistik. Tah ayeuna mah papatahan Emang kumaha ari nang tang kamusuh. Heug turutan saomong-omongna kuringnya ceuk Jatnika. Sok den lah kieu geura ditudutan ku Pardum. Is engke heula Ki Pardum terus nurutan. Lain kitu eureun jempe Jatnika pusing. Eureun jempe ceuk Ki Pardum. Jatnika pusingeun tuluy ngagodegkeun sirah Pardum bari pokna. Weureu maneh teh Pardum nurutan bari ngagodegkeun sirah Jatnika. Geus sareuri orok kaya cebet teh ti tukang den ratikah nyabok. Sampean kawas nu gelo yeuh ngajadog heula maneh ngalelewe Den ratikah muncereng. Aduh kapan saur aden turutan sagala kasawuranana nya kumang diturutan da telepat Emang mah tembal Pardum bari ngusapan pipi nu tapak dicabok. Nya tapi eta teh kakara mere perhatian lain pok-pokanana nang tang. Hayo buru-buru tang-tang tah dengekeun musuh-musuh geus ting celeuweung ceuk Den ratikah bari ti popolotot. Mangga den nah damang ge bisa lah keun rek ku kecap-kecap nu tungtungna geura dangukeun. Sok-sok atuh Den ratikah muncereng. Kieu geura nang tangna pun Emang mah gorowok satarikna pisan mani ceceleuweungan ari kecap-kecapan anak kieu. Bapak, manta, sarta anak-anakna jalan-jalan ka Baraga. Jalanna mapai-mapai jalan babatan. Datang ka Baraga aya walana. Datang ka Baraga aya walana dangsa kakayapakan. Anakna nanya ka bapana, "Pak, naha walana dangsa kakayapakan?" Pamanta ngajawab, "Jang, pang walana dangsa kakayapakan sabab walana kababayan." Nah nang tang teh bet kitu halik siah mundur
tuman teuing dan datika ambak bari nu sajian mah ger sareuri. Etang-etang iseng heuheuh deuh Ki Pardum tuluy nyeleuketeuk bari lewas ka tukang. Ayeuna mah tong ditangtang deui tapi urang babarengan sampeurkeun ka basisir. Ke di mana ngudag urang tuluy mundur diarah ka daratna, di mana geus ka darat kakara urang peperangan tiasa urang babalicetan ari di darat mah terus memahami di ngajakan ka sadarea indit ka basisir. Durudut bargas ngaguruh ngadeukeutan. Gorowok jelema-jelemana nangtang Jatnika. Kurumuy genapan ting kurumuy nyaeta memahami di Kapten Somadi, Jatnika, Herni jeung Ratika sarta Pardum jeung Janakum iwal ti Ibu Permasi disumputkeun di guha batu. Jokor, ayo geurana rae ka darat. Ta ieu Jatnika jeung bapana si Ratika nuku anjeun baheula digunasika di tengah lautan. Bisi teu nyaho Permasi geus aya di tangan kami deui. Ayo mun bener lalaki anjeun sabalad-balad gada tarurun ka darat tong perang dicai tapi urang di darat. Memahami di nangtang bari tutunjuk sedang nu sajana narulak cangkeng. Ngadenge kitu jeung nempon den Ratika nulak cangkeng jeung Jatnika teh Tuan Jokor kacida nafsuna. Ratika, anjeun bilu ka musuh. Ratika lain bilu ka musuh, tapi Ratika ngabela ka bapa anu ku anjeun kungsi digunasika dikaniaya. Ayeuna Ratika pasti mulangkeun kanyerian. Hayo turun. Dan Ratika buru-buru nyorowok. Kurang ajar. Ayo, maju. Tuan Jokor nafsu. Durudut bargas beki kasarisi nu nangtang tuluy mundur merean jalan supaya buru-buru musuh ka darat. Tong mundur aranjeun, licik. Tuan Jokor nyerongot. Oya, licik, hayam lisung. Balad-balad Tuan Jokor tingkar rowok ngahina. Wah, maju aranjeun. Mun bener warani diadu jeung si Ratika dan Ratika nyebut belati tuluy rada pupunduran bareng jeung sararea ngahaja supaya musuh narae ka darat. Balad-balad Tuan Jokor nempon den Ratika tandang teh loba oge nu muringkak bulu punduk malah hampir kabeh maruringi satena mah sabab nyaho kana katangkasan den Ratika tara kalah ku dikoroyok sanajan kumang puluh-puluh. Cireng. Balad-balad Tuan Jokor tingkara jelang ka darat nuturkeun Tuan Jokor minangka kapala perangna. Tar. Maju. Tuan Jokor nyadakeun pistolna kaluhur tanda komandona. Maju. Breng. Teh balad-balad Tuan Jokor maresat pedang tumbak jeung mentang-mentangkeun panahna kanu tujuhan tea. Dasar balad ti Jatnika kasebut jago kolot wungkul tur sanajan dua awewe jeung Jatnika budak ngora tapi ulung lap ngalalap dina tatangkalan maniteu katara pisan. Atuh musuh-musuh teh kalengitan tungtung nating belasur mentang-mentangkeun jamparing jeung durdor bedilna teh teu puguh nu dituju. Tong licik aranjeun, ayo kalaluar, tong nyarumput. Tuan Jokor nyorowok. Tapi taya sambutan ti balad memahami di sarerea ngahep-hep dah menang baradami. Maju woi, maju. Tuan Jokor gogorowokan. Balad-baladna terus ngangseg neangan musuh. Teu kanyahoan deui Jatnika jeung sapara kancana geus aya tukangeun. Siap. Aw. Balad-balad Tuan Jokor disabetan ku pedang harita keneh oge geus ngararam-puyuk nguak ngawik di tengah-tengah balad Tuan Jokor. Den Ratika ngababadna ku belati Herni ku pedang kitu deui Jatnika oge ku pedang mamahami di jeung Kapten Somadi mah ku tumbak ari Pardum jeung Janakum ku ruyung.
Balad-balad Tuan Jokor kacida kabeuna teu bisa ngalawan dari bongohan nganting karoceak bae ting jarungkal. Sanajan nu marawa bedil kitu deui Tuan Jokor mamawa pistol kalakah di jingjing da susah rek nembakna. Kawantu pagaliwota jeung baladna atuh antukna kalah berkaditu berkadio. Tungtungna karawak kana pedang nu tina leungeun baladna nu geus paeh. Tuan Jokor teh maksudna mah rek ngalawan main pedang. Mayo, mayo! Tuan Jokor ngagegila musuhna. Siap! Aw! Aduh! Nuting arahuh jeung ting koceak beki maceh balad-balad Tuan Jokor mah kabeh oge geus kateter brang lalumpatan paburencai. Tinggal Tuan Jokor culang cileung leungiteun balad. Balad-balad Tuan Jokor lompat naloba nu kabelah kulon sedangkeun rek maruru bargasna ka basisir teu bisa lantaran didekeng ku Herni jeung Den Ratikah nu tetep ngamukna ti belah kidul. Tuan Jokor ge teu antap parah berebet lompat ti kakarait ka belah kulon nyusul balad-baladna nu tinggal sapertiluna deui. Berik hayo Mama Somadi jeung Mama Hamidi gogorowokan serebet teh Mama Somadi serta Herni kalawan Den Ratikah lompat muru pencerut. Telila geus dipencerut. Telila brag teh paser-paser nyamberan musuhna dipentang-pentangkeun ku tilu jalma. Aw! 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 Cungkel teh nupang panderina nyaeta Tuan Jokor kapanggang ku Jamparing tina walikat parat kana dada. Stop! Mama Hamidi nitah eureun lantaran Tuan Jokor nage geus ngajungkal ngan saeutik pisan nu bisa nyalametkeun dirina. Breng nyalampeurkeun Tuan Jokor nu keur gegerungan malah Ibu Permasih ge milu. Ama, hapunten Abi Ratikah, sanes abi kumawantun ka salira ama, nanging ieu hiji kalepatan salira. Sanaos kitu salira ama Jokor nu parantos mikanyaah ka abdi. Kukituna abi mugi dihapunten. Den Ratikah sanajan kitu oge da kasebut tadina asa bapa pituin teu weleh menta dihampura kalawan ragrag Cipanon. Ratikah, ama sabalikna menta dihampura. Kitu deui ka indung maneh. Oh, hapunten ka Tuan Kapten. Hapunten Sim Kuring. Tos ngagunasi ka salira. Aduh, Tuan Jokor sorana haros-hos jeung pegat-pegat dah dibarengan kurek ngalepaskeun nyawana. Tuan, kuring hampura ka Tuan. Mudah-mudahan Tuan dihapunten segala dosa Tuan ku Allah. Tembal Mama Hamidi. Engkang, dihapunten sawangsulna. Abdi mundut dihapunten. Ibu Permasi oge menta dihampura. Dihampura kungkang kieu karasana ari mungguh jelema jahat. Muga-muga aranjeun ulah rek kawas kuri rat hampura karalak las. Tuan Jokor harita keneh sirna nyawana tina kurunganana kabeh naretep kana mayit Tuan Jokor. Ayeuna mah kieu mayit Tuan Jokor urang pulasara heula lantaran itung-itung panghormatan. Sanajan manehna jahat tapi kungsi miara anak urang. Mama Hamidi ngayakeun upacara. Kumargi seueur teuing wayahna ayeuna mah kudu kerja bakti ngangkutan mayit-mayit ka laut. Sanggeus beres mah urang tong salempang. Kapan kapal-kapal Tuan Dalung oge masih keneh nu urang. Sok sumawana kapal Tuan Jokor. Hayu mimiti poe isuk mah urang barali ka Bandung, suruh Mama Hamidi. Sumuhun mangga urang singkil sasarengan. Breng taya kacape ngurus mayit-mayit musuhna. Sinar surya mencrang kuning cahyana gilang gumilang kawantu teu kahalangan bengras teu katutup ku mega. Anteng nyaangan jagat laut ngencelang semu biru ombak nating siwiwih paudag-udag.
memahami di Kapten Somadi Jatnika kalawan Pardum Janakum ngajajar mayunan ibu permasih Herni jeung Den Ratika. Paruman marah mai hate sugema pedah rek kalembur matuh banjar karang pamidangan nagara ancik-ancikan tibalik gesan ngajadi ngan harita teh rek muruh heula ka Nusa Kembung nyokot kapal urut Tuan Jokor bongan baretona oge eta kapal teh beunang ngarampas ti saudagar Hamidi atawa ayeuna mah Mama Hamidi. Ari kapal padalung mah dijabal ku Kapten Somadi itung-itung peringatan jeung gaganti kapal anu kerem. Mangga ayeuna mah urang pada miang ka Nusa Kembung mungpung enjing keneh, memahami dipok nyarita. Sumangga urang sami-sami kalayan urang mileleuyankeun ka ieu pulo, suruh Kapten Somadi anu kacida marah maina. Pileleuyan Pulau Rakata, anjeun ku kuring dipake suka jeung duka. Anjeun anu geus jadi riwayat diri kuring. Ayeuna ku kuring ditinggalkeun, Jatnika tuluy malih ka Gunung Rakata bari calimba. Dituturkeun ku Herni ngangkatkeun leungeun bari pokna dumareda. Gunung Rakata anjeun hiji gunung panglindungan diri kuring, anu kungsi ngajawang diri kuring dina waktu kuring diombang-ambing ombak lautan. Lir ibarat dua raga anu nyait diri kuring, anjeun raga anu cicing, lamun kongang mah tangtu kuring teh hayang manutan ka anjeun. Tapi sanajan kitu tetep kuring eling berang peting kana jasa-jasa anjeun. Pileleuyan hei Gunung Rakata, nu ngadarengekeun caritaan Herni kabeh oge ngareluk baliting curucud Cipanona waas kagagas sedih pika nyerieun. Ayu geulis urang ngamimitian berangkat, saha anu bade nyepeng ka mudina, tembal Mama Hamidi naroskeun. Sawios abdi wae tembal Jatnika bubuhan terah juru mudi. Tah leres kitu Jatnika, anjeun mah aya terah ti rama almarhum, tembal Kapten Somadi. Mangga ayeuna mah urang sasarengan naik, breng sarerea naik kana kapal anu gedena luar biasa bubuhan urut kapal bajak Tuhan Dalung. Bargas-bargas taya nu ditinggalkeun kabeh di bawah. Berlayar serta tarik jangkar ditarik gelebugna angin dadak-dadakan datang. Lewong kapal indit ninggalkeun Pulau Rakata. Sapanjang lautan teu peleh bari ngararobrol garogonjakan saruka seuri bangun nu kacida bararungahna. Ari kitu mah moal henteu atuh da lain sakedeung-kedeung kaprihatinan dina sajeroning ngalalakon. Cing kadinya kum, tambah kesel urang teh atuh tembang-tembang nu ngareunah, suruh memahami di bari gumujeng. Tembang naon kulan? Tanya Ki Pardum nyerengeh. Naon bae kadinya asal anu ngeunah kadengena, suruh memahami di. Sanes bilih palai nyanyi Arab, Walanda atanapi Jepang di mang-mang komplit, tembal Pardum kawas nu heueuh. Ae geuning pinter make bisa Walanda sagala. Kapten Somadi oge kumujang. Kantenan malih nyanyi Walanda oge tiasa, dibagi-bagi sababaraha lagu. Cing kumaha bagian-bagianana teh hayang nyaho kuring mah, memahami di naros. Lagu-lagu Walanda teh kieu kan, aya pangkur, aya kinanti, dangdang gula, Ki Pardum nataan. Wah, ngaco we. Pangkur dangdang gula atawa kinanti mah atuh lagu-lagu di urang di Pasundan, lain di Walanda. Semuanya hilap mang teh. Bade lagu Sunda we kulan. Nya da urang mah urang Sunda, lagu Sunda we kadinya. Mangga sun darangukeun lagu Magatru. Poyom sampo dagangan tiranca purut, dijual 2 saringgit, dibungkusan daun waru, diteruban daun jati, katuangan anu ompong. Kumaha lamun aya anu ompong, meureun nyarekan, cing ganti deui laguna, ngeunah ari sorana mah teu saangka. Memahami di nya kakak atuh kabeh milu seuri. Atuh da kapungkur masa teu acan mang daek lulumpatan. Suanten mang dugi ka digulingan sapi hiji sakati tembang teh sun, mung hanjakal waktu selumpat rag-rag
ngepre pepes santen emang teh atau dugi ka ayeuna teh ngaberek baik bae sun. Kutan teh ari sora sok ragrag kan tenan sun moal sebat pepes upami teu ragrag mah nanging aya nu ragrag teu pepes tapi ari dicandak pepes pardum bari nyerenge. Naon eta teh dum? Tanya memahami di. Upami nuju nagog di WC kulan nah ada ragragna teh teu parepes anggur saraya wae ting gelempong dicobi mah dibantun ari karawak ari delewek teh kulan ceuk pardum bari seuri. Ari taun teh ger sararea sareuri. Urang tenden dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang pananti nyokot ninggalkeun ke kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang carioskeun nu aya di Bandung. Anu wuyung tambah wuyung kuru aki ngajang jawing berang peting sumeungit pikir. Paribasa berang tunda kana dahar peting suda kana sare dug ngedeng tengenah asa marerang ararateul amparan asa pasaran anggel asa paganjel simbut asa pangrurub teu beda seperti anu katerapan si jarang guyang lamun dina soal cinta mah. Tapi ieu mah lain deui lain anu keur kabungbulengan ku tunangan lain anu kapangaruhan asihan si jarang guyang hiji indung nu kalengitan anak tur kalengitan salaki anu geus lilana aya satauna sedengkeun ngutus nu nareangan nepi ka ayeuna can embol-embol nu nyusul ngalalap nu disusul sumawona. Harita keur ngariung di bumina Ibu Sulaiha ibuna Herni malah lain wae Ibu Sulaiha nu keur wuyung teh malah mamawang saoge kalawan Ibu Rasti nyaeta indung bapana Anda jeung Ondi sarua keur pada nguyung. Ceurik balilihan sabab anak-anakna keur indit nyebrang neangan Neng Herni tapi taya embol-embol geus sataun lawasna. Kumaha atuh ari geus kieu urang teh geuningan Boh Herni, boh putra-putra mama pada sarwana ngalalap sok sumawona ari si Nyai mah daya kabejakeun kabawa kerem. Ibu teh geus taya harepan deui bae kaya kieu mah awak leuleus kokoleangan balas mikiran anak. Jigana bae ibu mah geus taya harepan panjang umur ceuk Ibu Sulaiha nyaritana dumareuda. Sanes sing ngalelewe sanaos abdi oge nya kitu wae malum nu jadi anak taya beja-bejana acan boa-boa dibaregal ku bangsa penjahat-penjahat laut da geuning sok seueur kawartoskeunana Ibu Rasti oge humandeuar. Nyaeta atuh urang teh dikadarkeun kedah kieu nyorang katunggaraan nanging kitu deui mugi salamet bae. Kuprawasan mama mah moal nanawan da kumama oge sok remen ditapakuran dongkap ilapatna yen Neng Herni aya dina kawilujengan kitu deui Anda jeung Ondi kaimpen daratang kalayan galumbira naker kitu ceuk impenan mama wangsa kawasna wae ngabubungah ka para istri malum istri mah beda deui jeung lalaki. Mudah-mudahan wae atuh mamana eta nu ku urang diantos-antos oge Ibu Sulaiha ngalengis. Keur pada ngobrol kitu guru tak teh Anda jeung Ondi malah jiga nu rurusuhan pisan. Punten datangna teh ka bumi Ibu Sulaiha. Geuning si Ujang kumaha salamet kapendak Neng teh Ibu Rasti meni ngarontok. Kumaha Ujang ari si Nyai di mana? Kumaha kapendak? Teu antap warah Ibuna Herni ngarontok ka Anda jeung Ondi. Syukur maraneh datang kalawan salamet. Nah lila-lila teuing. Mama, ibuna Neng oge geus kacida balik pepehna. Ngarap-ngarap hidup duaan. Cing pok gedadadarkeun pamanggih hidup. Mama wangsa pok nyarios bari ngusapan ka anak-anakna. Ibu Neng Herni, Mama, sadayana anu aya dina riungan ieu abdi duaan sareng pun adik parantos ngajalankeun tugas sakumaha piwarangan kalayan kasanggeman abdi duaan. Alhamdulillah parantos kependak mung hanjakal di tengah perjalanan laut dibegal ku bajak laut nu sanes lumayan seueurna
atuh boh abdi boh neng katangkap. Akhirna abdi mah kalayan pun andi teh kabur. Kangge salira Neng Herni mah teu kedah diangge salempang kieu margina numutkeun kasauran hiji pandita anu wacis tiasa mulih deui kalayan enggal-enggal turu wilujeng. Kitu nu ku abdi kaalaman teh. Mugi sadaya uninga anda nyaritana teh terus terang. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.